Sampurasun wargi Bandung, ayeuna abdi atos dihareupeun pendopo SMK 10 Bandung. SMK ieu teh nyaeta SMK anu ngadakeun pagelaran seni kamari salah sahijina nyaeta Jaipongan Daun Pulus. Hayu urang ka jero ningali proses latihan sareng ngadangukeun rupa-rupa pangaweuruh ti sumber urang ayeuna. Sadaya ayeuna kuring aya di rohangan latihan sareng Teh Acin salah sahiji panari Daun Pulus kamari. Teh Acin upami bari terang naon sih pentas seni kamari teh? Janten pentas seni kamari teh anu diayakeun ku kelas 11 nyaeta pagelaran seni anu dikaitkeun ka mata pelajaran PKK. Nyaeta mata pelajaran PKK anu dikaitkeun ku bahan ajar kanggo industri di luar. Oge tarian-tarian ieu ngamintonkeun sababaraha genre tarian nyaeta keur sesuayang, topeng, jaipong, jeung sajabana. Oge tarian-tarian ieu cocok dipintonkeun ka masyarakat kanggo mengenal budaya Sunda. Nasi Jaipongan Daun Pulus anu dipilih dipintonkeun ka masyarakat Sabab sebenarnya abdi tadi piwarang ku guru abdi nyandakeun tarian Keser Bojong ieu kanggo ujian pagelaran seni. Ai harti Jaipongan Daun Pulus ieu teh naon? Jadi Jaipongan Daun Pulus Keser Bojong ieu nyaeta tari Keser Bojong anu tarian pertama diciptakeun ku Api Gugum Gembira tahun 1878. Tarian ieu mangrupakeun harti ti keser pergeseran oge bojong ti nami daerah Bojong Loa anu aya di Kopo. Tarian ieu gaduh arti pergeseran nilai-nilai kehidupan untuk mencapai sebuah tujuan. Pikeun narikeun Jaipong Daun Pulus ieu teh periogi aksesoris khusus teu sih? Periogi nyaeta aksesoris nu dipake di sambul nyaeta aya gelung Sunda, oge melati, gugunungan, oge aya bunga-bunga. Teh hilap oge aya acukna kebaya, sinjang oge selendang. Naon sih anu Teh Acin hareupeun saatos nampilkeun budaya Sunda nyaeta Jaipong Daun Pulus ka masyarakat? Masyarakat beki mikawana kabudayaan lain sakedar mika nyaho oge ngalenyepan hati unggal kasenian-kasenian nu aya di dieu. Hatur nuhun pisan Teteh Acin. Kitu geuningan rerencangan sadaya. Jadi aya loba pisan hal metot tina budaya urang. Malah sakola kawas SMK 10 ieu ngajunjung tinggi pisan ngeunaan budaya Sunda sangkan ngalasarikeunana ti pintoran kamari. Kituna urang salaku masyarakat kudu ngajaga sareng ngarastarikeun budaya Sunda. Hatur nuhun ka anu parantos nongton. Patepang deui.